la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Wallahu a'lamu bimaradi utaisa pamaniku nuduhkeun sabala ing man bahwa maka utawi maniku kang oleh pituduh pamayyub lilan utaisa pamaniku nyasarkeun ya Allah ing man faulaika maka utai mangkono manhum ya ulaika iku kang tuna kabeh. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wallahu a'lamu bimaradi walaqad dimiyati teman-teman zara'na ngadamel isun agung khalaqna ngadamel isun agung li jahannam kadue neraka jahannam katsiron ingkang akeh minal jinni kang tetep saking jin wal insi lan manusia lahum ikutetep kadue kasiran kulubun utai pirang-pirang hati layaf kahuna kang orang ngarti ya kulub kabebiha kalawan biha kalawan layaf kahuna kang orang ngarti orang paham ya kasirun kabebiha kalawan kulub al-haqqa ing haq ing bener walahum lan ikut tetep kadue kasir utawi ayun pirang-pirang mata la yusirna kang ora ningali kasirun kababiha kalawan ayun dalaila qudratillah ing pirang-pirang dalil kekawasan Allah basara i'tibarin kalawan ningali i'tibar walahum lan ikut tetap kadue kasir azan utai pirang-pirang telinga la yasma'una kang orang ngarungu iya kasir kabeh biha kalawan azan al ayat ing sakayat wal mawa'il lan pirang-pirang piuruk sima tadabburin wa ta'awid kalawan ngarungu ngangen-ngangen lan narima piuruk ulaika itul mangkono kasirun kal an'amiku kaya pirang-pirang raja kaya ya ada bil fikih wal basar wal istiba'i dalam orang ngerti lan ningali lan ngaru balhum balik dah utawi ya ulaika iku adallu kang leuwih sasar minal an'am tinimbang saking pirang-pirang raja kaya li anha ta'tulubu madafi'a
kena satuhune an'am iku nyupi an'am yang pirang-pirang kawampatan anak wa tahrubu min madhari lan lumaku lan malayu ya an'am saking pirang-pirang badarat geuning an'am wa ulai utawi salam budayane ulaika iku yaqqa ibu maju ya ulaika dan dari atas neraka mu'adadatan kena arah-arah mu'anadah malawani atau nentang ulaika utawi mangkono firhum daya ulaika al-ghafiluna iku kang lali kabeh masyaallah. Gusti Allah dina ieu ayat rek nyaritakeun sifat-sifat penghuni neraka jahanam. Sifatan-sifatan jelema nu bakal cicing di neraka jahanam geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Urang kuari melalui ayat ini bisa nyaho si etak penghuni neraka jahanam, si etak penghuni neraka jahanam melalui ayat ini bakal nyaho ka penduduk neraka jahanam bakal nyaho urang. Bahkan lain ka batur bae buah aing nyaho bakal masyaallah Allah. Setelah Gusti Allah nyaritakeun ka bangka warahan Yahudi didatangan Kanjeng Nabi diangkat sebagai rasul nu tadina ditunggu-tunggu lantaran nyahonya dina kitab Taurat tapi ku takaburanana teu iman nyana ka Kanjeng Nabi teu iman nyana ka Allah buang kawara Yahudi. Sok cek Gusti Allah Muhammad fakta susil kosos bejakeun cerita-cerita dongeng-dongeng tentang kabuah kawarahanana Yahudi kabiadabanana Yahudi termasuk Nasrani anu teu iman ka Allah teu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu bejakeun fakta susil kosos. Lain eta bae Muhammad sampaikan dongeng kibal ambin baurok jelema anu geus hebat deukeut ka aing tapi nyana akhir hayatna kaluar ti agama Islam gara-gara berat kana dunia pamere ti masyarakat pamere ti pamarentah akhirna kaluar nyana tina jalur Islam bejakeun Muhammad. Abeng ke di tahun 2015 besi aya kiai nu kos kitu tah dongengkeun Bal'am bin Ba'urah. Besi aya kiai nu ngarep-ngarep dibere ku bupati, ku gubernur, ku presiden, bejakeun ki Bal'am tah geus leuh kitu. Besi aya kiai anu dedeukeutan jeung Golkar. Bejakeun tah dongeng Bal'am bin Ba'urah Muhammad fakta susil kosos. Bejakeun. Ulah mentang-mentang maneh nama kitu kah kiai di tahun 2015 macan sabaraha encan. Sapira ka kiai adana ge teh mah sapira. Tapi deui lagi Bal'am bin Ba'urah mah jadi waliun min auliyaillah. Ngageter aras mun ngadoa murid 500 geus bisa halal liber. Tapi nyana aku diberi hadiah ku raja hadiah ku masyarakat dan lain sebagainya berat kadinya poho ka aing sing hade bejakeun tah kejakeun ka kiai Golkar yakin hadena cenah aing mah lain Golkar PDI sarua aing mah jadi peti lupa sarua bae aing mah jadi PKB aya kiai mah minggu hareup moal ngaji ka sanuni tah
Kau digeser roblok. Kiai mah tetap masih utuh, Kiai mah tetap paling ya ada izin-izin zetik doang. Tapi DPR mah skala luar tengah raji kuat. Goblok jadi yang dicarekan, besar nyareka. Yang mah teu nyarekan, Gusti Allah nyarekan sia, awas sia. Je parang sana. Aya DPR Golkar dia ngaji bae. Mundur kuari setengah ngaji. Lah tayang gede yang ngaji. Allah tayangan ku sia pengajian di nu sejen. Aya nu nyarekan sia. Lamun teu dicarekan sia mah kos kitu bidug sia mah. Awas sia. Kayak sada ku aing disogok cenah Ki Uci. Hayo. Aing sogok ku sia saulah leutik. Jadi dikamanakeun, bikeun ku aing Kaki Fudoli. Kaji Pendi, tah los, tah kena ngojay di dinya tah. Aing mah teu hayang aing mah leutik mah tah hayang. Gede atuh hayang aing seru. Jak daun atuh jasugihan aing jeung DPR Golkar mah. Deui, parang sana. Sugihan aing mah sugih sahabat. Teu hayang dibere ku sia aing mah. Teu hayang aing. Dunia jeung nu Allah paling saku aing. Aduh Gusti Allah. Teh yo urang keur ngalalempeng awak maksudna lain atuh mah nya kitu-kitu. Maksudnya supayanya orang-orang cicing di dinya teh horenganan keur lelecehan. Ulah dikira kuarieu aya DPR santri di Tangerang. Ada nyantri ada ngomong ka kula. Kiai orang bener sakumaha nu diomongkeun ku kiai teu beres di DPR teh ngomong. Ji, atuh diangsongkeun ku ieu jelemana tah ngadu jeung sia. Emang kau nak kita cenah anak kula nyoteng cenah ya kiai di Paraban ku duit kos kieu aduh masyaallah sakeuna teh. Ajung ke tahun arep ku mandek nyalon deui endeuh tolong. Goblok teh jelema. Aduh. Ngomongnya lagi gitu bener nama geus ngomong geus. Beneran gua mah geus bener lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jangan kayak ngomong tuh bener cenah kula ya aduh cenah anak kok cenah di Paraban ku duit kos kitu. Geus boga rasaan cenah ge. Untuk lamun nyana bae ngomong di hareupeun kula modal kos kitu. Aju kiai anu daek tah di Paraban kos kitu. Eta mah kiai pamustungan kos kitu. Pamustungan teh mah kiai. Gusti. Lalu ngomong lah sakira teh mah butuh. Butuh sih butuh. Maju naik ke panggung ngedeleukeun ilmu sia raragagan ujianna. Boro-boro batur sia ge moal bisa gerege ngamangpaatkeun ilmu. Sebab Balam bejakeun faqqa susil qasas. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. May yahdillahu sahaja ku Gusti Allah ditukeun dibere hidayah atuh untung fahuwal muhtadi kauntunganana eta jelema teh atuh menang pituduh sabalikna wa mayyudlil sajelema nu ku Gusti Allah disasarkeun rugi atuh faulaika humul khasirun rugi horenganan kabeh genang Allah. Insyaallah. Al-qaulu fi anna dzalika kulluhu min 'indillah al-hidayah minhu wa kadzalika al-idlal. Horenganan anu mere pituduh Allah nu nyasarkeun Allah. Urang lamun inget kadinya sararieun. Jadi teu
hak mutlak Allah nu bere hidayah jeung nu mere sasar adalah Allah. Ya Allah. Cuman Gusti Allah mere hidayah teh melalui seseorang geus jadi sunnatullah padahal mah dek dijadikeun jelema mukmin kabeh tanpa rasul ge bisa dek dikafirkeun kabeh ge tanpa rasul bisa tapi Gusti Allah sunnatullah ngaranna abengke di akhirat babari nanyana Allah ngutus rasul titah nuduhkeun ka umatna nu manta Kangjeng Nabi teh salah satu rasul inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah jang nuduhkeun basyira mubasysyira wa nadhira bejakeun Muhammad aya sorga bejakeun Muhammad aya neraka tuduhkeun jalan ka sorga tuduhkeun jalan ka neraka adapun engke nu milih nama terserah umat. Ya Allah geus atuh ku hari Kangjeng Rasulna geus teu aya dilanjutkeun ku para sahabat mentak cek Kangjeng Nabi khairul qurun qarni pangbagusna kurun adalah kurun kaula lantaran kaula mah langsung ti Gusti Allah lamun aya pertanyaan-pertanyaan naon bae langsung dijawab ku Gusti Allah melalui kaula langsung ti Allah khairul qurun qarni sumayalunahum tuluy anu ngarendeng kana eta kurun sahabat kurun tabiin sumayalunahum datang ke atsbat tabiin ta kurun Kangjeng datang ka kurun sahabat Kangjeng 13 tahun kemudian kurun sahabat sampai 40 tahun tidinya dilangsungkan ku sahabat sampai 100 tahun dilanjut ku para tabi'in 100 tahun sanggeusna dilanjut ku tabi'in sumayalunahum atsbat tabi'in eta pangbagusna sakitu Kangjeng sahabat tabi'in atsbat tabi'in urang mah kudu jowe Kiai Fudoli geus teu kahitung ka hadis eta geus teu kahitung. Ya Allah geus masa-masa kos kieu tapi tetep bae jang supaya jaga di akhirat Gusti Allah teh babari nanyana zaman saha si hirup zaman Presiden Soeharto saha kiaina bakal dijelas zaman saha si hirup SBY saha kiaina tanahnya zaman saha si hirup terkecil di dunia terkurus Jokowi saha kiaina eta nu bakal ditanya. Ya Allah, ya Rabbi. Allah teh sambarangan mayahdillahu selama anu dituduhkeun ku Gusti Allah teh eta jelema anu menang pituduh untung melalui sahasya. Hayo geura aya kiai-kiaina terus datang ke akhir zaman bakal aya bae. Abe babari Allah engke nanya jeung nyedekkeunana. Kadituna tinggal milih urang sebab nu boga ikhtiar adalah urang sanggeus kiai nyampaikan bahwa pangeran teh Allah bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh diangkat Rasul Allah diberi mujizat adalah kitab Al-Qur'anul Karim dijelaskan ku para kiai tentang hukum-hukum 200 ayat kurang leuwih nu nerangkeun tentang hukum-hukum
kisah-kisah caritakeun dina Al-Qur'anul Karim, sampaikeun Muhammad, sampaikeun para sahabat, sampaikeun para tabi'in, kuari heuy kudoli sampaikeun ngajek-jerek bae nya sapeting 3 panggung. Tanya pun sibuk amat dakwah hasil dakwah beli Fortuner. Heran dakwah lain gitu. Lu tadina teu bisa wudu jadi bisa, lu tadina teu bisa salat jadi bisa, lu tadina embung sedekah jadi daek, lu tadina teu tahajud jadi tahajud, lu tadina teu Islam jadi Islam. Eta dakwah tuh. Aduh cenah tuh salah. Ya lain salah deui tah belah ditunti salah. Okos anu entengin kiai ngomong kieu, alhamdulillah cenah kiai hasil dakwah tuh kajian pondok, hasil dakwah kajian majelis. Ya Allah. Teh kiai teu ngaji nu kos karena itu kan. Katutupan mata hatena tolol bin goblok bin boloon. Lain eta tuh dakwah mah kunaon alhamdulillah kana dunia. Bukos gitu mah tuh kudu dakwah mah babari. Jualan jengkol bisa sih meuli pondok. Bisa jeung majelis ya. Ji teu kudu dakwah mah. Ulah gitu dakwah. Alhamdulillah kiai hasil dakwah tuh lembur anu tadi yang tahajud kuring teu. Sial mah. Saha emang nu dakwahna Haji Pendek tuh paingan. Atuh di dawahanku jana moal balalaner jelema teh. Baru-baru ngaba bener batur bukunya ge mengkol malu. Jadi nu dakwah teh anu nyahueun jalan. Kuari urang dek ka Jogja, nanyakeun jalan. Ka Jogja jalan ka mana ye? Ka ditu tuh. Bener sih emang nyaho. Tuturkeun urang teh horeng teh nyaho. Ya Allah, ndek ka Jogja ieu prakara Rangkas Bitung. Kapagi jeung JB. Kok JB aya di dieu tuh? Emang ieu Jogja teh Rangkas. Ya Allah, aing salah tah eta. Jelema ndek ka Jogja dituduhkeun ka ditu ka Rangkas. Mal beres. Kudu nu nyaho atuh anu nunungtun mah kudu nu nyaho. Acak-acakan atuh lamun teu nyaho. Cara kuari nungtun jelema teh teu nyaho atuh cilaka. Torekat teh dek nungtun ka Allah. Kunaon atuh? Nyana ongkoh beratas nama torekat tapi nungtuna kana dunia. Maning dirante teh jelema kos kitu. Rante asupkeun ka sumur pareum cor. Ulah kedah udang deui. Ji torekat mah geus bae ninggalkeun dunia ka Allah. Dia malain torekat teh kudu make mahar. Ya, torekat bau hubungan jeung mahar atuh. Torekat bagus kudu lepas dina kos kitu. Beuh, murid datang teh jungjang jingjing marah. Pan sia dibere zikir ti aing atuh wayahna tuh jeruk-jeruk hasil mah mawa. Tah geus lain deui acara tah. Ini acara goblok tah kos kitu mah tuh. Naon bedana jeung bupati tah kos kitu mah. Salah. Tarekat mah lepas jadi. Teta sasar kos gitu ngaranna nyasarkeun jelema. Ulah tarekat ulah geuna kanyahoan ku batur pamajikan ge ulah geuna nyahoeun. Ulah geuna nyahoeun urusanna urang jeung Allah. Ngan ge kanyahoan pan ge salaki hiji bangun puasa bae. Puasa nu ngora tah naon. Bingung deh. Kege bingung cara nu kolot teh. Nomor kedua koti petingna hudang bae cakena teh dideleukeun haju bangona ka nu kolot teh ka do kolot teh ka nu ngarato ka pamajikanana bageur jasa narekat mah kitu bageur jadi ucodeka boro-boro jeung batur jeung pamajikan geus ucodeka jeung andakut haju bangona barahan biasana tah sebab teu nganggap kana dunia. Ieu mah barang norekat, nyana teu usaha nu pamajikan dirorodan. Aya keneh gelang ngadeukeun jual, aya keneh kongkorong ngadeukeun barang norekat jadi kos kieu ye. Salaki tolol tah kos kitu.
ulah tarekat betah toko yang sia tak ka anak ieu yang sia aya abah geus abah mendeka Allah bae ulah mikiran abah ngan eta bae sabaraha bogana tah eta mun untungna 100.000 aing 70 teu lain tarekat mah kos kitu ngabujangkeun anak ngaranna gitu susah setik mesti salah siga ade mendak kuari guru-guru tarekat teh bolot jeung kurang mah kunaon hubunganna jeung dunia haul hai pan sia teh murid aing ayo mararawa ka dieu namun teu mawa sapa sia wae cah ali tarekat jadi kajajaden kieu tuh kitu menang ngondang ali tarekat geus pokona deuk nahaolan ieu nu bogana tuan Syekh deuk milu hayu teu kaji teu aya nu diondang aya hayang kabarokahan hayu sebab nyanana hadir di dinya beus hayang ka deuleu sia di dinya ke hadir poe malam poean haul tadi dinya nu mana cenah tuan asal anu jenggotan tah eta oh kebenaran orang Cisoka aya aja gua ieu tuan Syekh hajunya anak ngaku goblok gabehan kangeunahannya na di seh-sehnya na kok saja pengen di kiai-kiai oh iya pugu lain kunaon ngarasa ngeunah di kiai-kiai teh si mana oh teh si anu tolol aja eta termasuk jelema tolol bin tolol eta kuduna mah aing mah lain kiai aing mah lain kunaon kusia disebut kiai tapi sia nyebut mah aing atuh dungu aing eta blon keneh di sarua lain ya Allah ya Karim nah anu nungtunna ieu kudu nu nyaho jalan mandak mayahdillah saha jelema anu dibere hidayah ku Gusti Allah fawal muhtadi untung wa may yudlil faulaika humul khasirun jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah atuh rugi kabeh nah intina jelema anu dibere hidayah yakni agamana Islam percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah percaya karena kitab Al-Quran sebagai kitab Allah nah iya jelema diberi hidayah bahwa muhtadi sorga urang ya urang Islam kabeh iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi haji urang deh percaya karena kitab Al-Quran matak didengekeun ke urang ieu percaya ieu ke Quran ieu keur didengekeun percaya yes urang teh penghuni sorga ieu penghuni sorga ieu lain lalagaan mun hayang nyaho penghuni sorga ieu tah ieu emang karari ieu penghuni sorga mah darekil atuh engke rapina mah di sorga kuari mah teu dekil keneh emang iya mun hayang penghuni sorga teh ieu tah nu di dieu doang di majlis di luar mah wallahu alam cek nu di luar teh pan kitu amat sih kiai itu sia kabawangan penghunina mah penghuni sisi lah wa mayyudlil saha jelema anu ku Allah disasarkeun teu iman ngajak jerek bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah Kangjeng Nabi teh utusan Allah Al-Quran teh didengung-dengungkeun nyana nonton di TV teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Quranul Karim eta disasarkeun ku Gusti Allah informasi geus aya di berbagai-bagai lain lalagaan televisi geus aya koran majalah HP mah geus wahara jasa geus loba jasa tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam antara Nasrani jeung Islam perkembangan di luar negeri nyahunjana tapi teu daek iman disasarkeun ku Allah bahkan aya nu imahna teh deukeut jeung Ki Haji ieu saya ieu setegwan ieu Haji Soleh deukeut tapi teu iman masyaallah Karim disasarkeun emang ku Allah teh urusan lain teh nyaho ieu ku ari mah moal aya jelema nu teu nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah informasi teh geus luar biasa melalui berbagai-bagai ayo
Dek bake naon coba kuari mah informasi Masya Allah mudah nyahuan kabeh encek Nasrani Yahudi nyahuan kabeh kuari geus anu tertutup informasi tapi tidak iman wa may yudlil faulaika humul khasirun emang endek dijadikeun penghuni nerakanya naudzubillah min dzalik bahkan kuarima perumahan muslim perumahan kafir geus aya jadi nyana lewat ke perumahan muslim berarti kan eta teh geus nyaho nyana oh ieu perumahan muslim ai muslim teh percayana ka pangeran Allah ieu geus nyaho nyana di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam komunis aya Yahudi aya di urang kapital aya kapitalis iya tadi urang aya kabeh komunisme selalu mempercayakan materi langit bumi terlihat berarti materi tidak ada Tuhan ceknya semua ini adalah petet ceknya ini ceknya petet pajar buah limus benernya ceknya jadi sorangan langit jadi sorangan bumi jadi sorangan Tuhan tidak ada. Dulu pernah ada enggak? Pernah, cuman mati Tuhan. Goblok tak komunis mah sama rata. Tuh pangerannya nama komunis mah. Sopet di urang komunis, baheula PKI komunis. Kuari muncul kembali komunis. Lantaran urang hubungan jeung RRC. RRC teh kapan hubunganana jeung Sopet? Berarti kan komunis. RRC teh biang komunis sarua. Asup kuari lantaran Indonesia hubungan jeung Cina atau komunis teh atuh hudang kembali kuari wow palu arit ambalaya kuari di Indonesia tinggal renungkeun ku urang kok bisa terjadi seperti kieu atuh kumaha ente nu nyicingan negarana ya tuh cenah ya presiden atuh ai sia satuju teruskeun teu satuju atuh rorot ku sia negara lain negara nu Jokowi nu urang kabehan je emang istana nu Jokowi nu urang teh kabehan emang eta gedung MPR anu nyana nu urang kabehan. Kok bisa cek urang teu menang ka ditu atuh cenah bae bodoh. Emang nu bodoh mah kok situ emang kabehan ge. Iya mah betah jasa jadi jelema bodoh. Geserkeun atuh bodoh setik mah ka batur. Ji, ayo gua. Demokrasi. Nah, iya kuari di urang teh kapitalis. Untung rugi lamun tadi mah tanpa ayat Tuhan sakabehna dianggap materi kadeuleu kadenge Tuhan tidak ada cekna sebab enggak pernah muncul Tuhan cuma sekedar cerita ada akhirat bohong itu eta komunis pangeran nya nama pangeran urang we geus kumaha urang hirup babet hirup bae selesai komunis kos gitu ya hukum cenah mah hukumna kumaha ngeunahna dijieun ku sorangan aya di demokrasi ya ieu kapital ieu mah untung rugi jadi cenah mah make perhitungan selama untung silakan selama rugi dan kumaha untung rugi ya urang ye di negara Indonesia teh ieu teh demokrasi nah nu mantak dipermasalahkeun tentang sosialis komunis tentang demokrasi kapitalis iya dipermasalahkan di Indonesia mayoritas Islam barulah 90% turun 80% kuari 20% kafir tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian hina amat urang sebagai bangsa Indonesia meureun Bung Karno teh ningali waduh bangsa aing nu baheula ku aing dimerdekakeun aing teh ngamerdekakeun nagara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia nang hese capek nu diseret nu ditembak nu dibacok nu dimurtil dan lain sebagainya tinggal melestarikan kemerdekaan kos ya wah walah Bung Karno teh neuleukeun ya Karim bupati sia teh ku goblok-goblok teh gubernur sia teh ku tolol-tolol teh menteri kok begitu kabeh terus ka raja-raja Bung Karno hudang emang nya teh hudang kamari ge Soekarno aya ka ditu kuari ge ngaji aya Soekarno
Aya lain lalagaan beneran ku ari mah. Bah pajar lalagaan Soekarno teh ngaji ku ari di dieu. Di mana cenah kiai jeung urang mana? Tuh, Soekarno urang ditu tuh. Ngaji kana di mana tuh di deket Tanggal Ambon aya. Ngaranna Soekarno. Nah, Soekarno eta wasa samira si eta atulah. Wa yudlin faulaika humul khasirun. Tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ieu walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi ieu nyata kaula ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam kasiron loba minal jinni wal ins. Ti golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Allah karim. Geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh. Mana? Ih, sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha. Eta jelema paralin terluar biasa dagang mararaju politik na mararaju haju lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri malah manyana ke luar negeri bisa keliling dunia ku pinter-pinterna tapi hatena teh la yafqahuna biha teu ngartieun kana bener hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ard teu bae teu percaya malah nyenan gereja malah nyenan kelenteng dipersiapkeun deui di mana gereja di mana gereja di mana gereja macet hatena teh lain jelema bodoh pintar bahasa nage Indonesia bisa Jawa bisa Sunda bisa Inggris bagus puguh karuhan bahkan bahasa Arab dia bisa dibaca kunyana terjemahan teh lain endek iman tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate tapi teu percaya teu iman teu ngarti nya kana bener teh ieu lah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam tuh nu boga pabrik percayaeun ka Allah henteu eta lah ayat ieu nu berlaku walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate nyana sarua jeung urang tapi teu ngartieun kana bener lain bodoh nya pinter bisa nyen pabrik nya di urang padahal ulang-ulang negeri urang dalam negeri atuh sarua Cina Medan Cina Bangka loba ngartieun nya nyahoeun nya bahwa di urang teh loba Islam di negara luar loba Islam aya Baitullah aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah nyaho nya tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah min Masya Allah urang mah untung ya tuh walahum ayunul la yubsiruna biha ya naga boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah kalawan neule itibar neule nyana kana gunung malah menikmati keayaan gunung neule nyana laut malah menikmati laut neule nyana hutan menikmati hutan malah maneule nyana perkotaan menikmati perkotaan neule berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar henteu dijadikan itibar kunyana matana kunyana teu pernah didelekeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah.
urang mah pandeuleu gunung masyaallah kawasa amat eta Gusti Allah deuleu nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung ya moal aya urang deuleu laut beu eta laut pohara amat Gusti Allah deuleu laut saha sih nu bisa nyeun laut ya moal aya maha kawasa Allah urang makan kitu ketika deuleu hutan ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat maha kawasa Allah saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah deuleu hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea ya Allah maha kawasa saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa deuleu mau horengana mau sarua maha kawasa Allah pohara amat deuleu deui urang orai aboh ya orai pohara saha nu bisa nyeun orai urang mah maha kawasa Allah aya angin saeong beu maha kawasa Allah nyeun angin nabrak ka lembur jadi angin beliun wah acak-acakan ku angin beliun maha kawasa Allah deuleu laut hoyag laut jadi tsunami maha kawasa Allah saha sih nu bisa nyeun tsunami jamal aya mun lain Allah mah maha kawasa Allah nyeun tsunami Gusti coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti urang makan kitu kuari mah teu wani nyebut nang Allah teh ieu gunung Bitu wah ini adalah kejadian alam coba kita periksa sebab-sebab kejadian alam kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja atuh suntik ku sia maka panasilin bere influenza kali obat kadinya tah ieu urang mah teh embung terbawa urang ku Yahudi terbawa urang ku Nasrani terbawa urang ku komunis ya Allah ya Rabbi henteu maha kawasa Allah Gusti meureun aya sesuatu anu Allah murka ketika aya tsunami urang mah langsung maha kawasa Allah Allah nyeun tsunami tapi batur mah lain ini kejadian alam ini dari retaknya bumi di bawah jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian keretakan tanah maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami aya tanah ngeretakeun nang saha goblok siapa tolol atuh bengker ku sia atuh coba ayo itu tinggal 5 hari aja. Ya ada ngomong ngaco bae ge jangan tengah rapihan atuh nang Allah beres. Sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak bae teh jadi deui tsunami jadi. Nyana ngocoprak bae tah nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami ieulah anulah sembuar macam buah pohara jasa. Jol tsunami deui di Pangandaran. Lamun nyana ngocoprak bae hajut aya tsunami deui mah bere obat atuh ku sia daun salam hijikeun tah. Ramuan inum gusia tah ya henteu nya ngocoprak bae jadi deui bae gunung diocoprakan bae jalan bitu deui atuh maning dianggeuskeun kakawasaan Allah beres selesai geus ya ngadoha bae urang ka Allah teu daekeun nyebut nang Allah teu berat kunaon eta matana teu daekeun neuleuh kana kakawasaan Allah subhanahu jereukeun urang geus Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit betapa maha kawasa Allah nyieun langit sakitu rapihna aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah neuleuh ka handap neuleuh bumi maha kawasa Allah nyieun bumi 7 lapis bagus amat tartiban-tartibadana lempengan-lempenganana maha kawasa Allah nyieun gunung maha kawasa Allah nyieun laut maha kawasa Allah Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon sieun teh ngan hiji bae ka Allah
bunga teh ketika amprok jeung Allah naon di jero hate ngan Allah doang sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui lah cak anjing Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate gunung aya eueuh deui moal aya di hate laut aya eueuh deui moal aya di hate bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hiji nu aya di jero hate Allah cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan titusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tafakur ka aing eueuh naonan di jero hate nangan aing doang Jibril datang maneh ka ditu didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh naon hiji bae Allah ketika urang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi sok gerade lah ulah aya naon di jero hate teh ulah aya apan saan ulah aya naon deuk kijang bae budak kagedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing anu aya kuari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti diragapna geus ralanya sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui eta tolong eta mah goblok tah mah lain ngadeuketan ka Allah ngajauhan bon ya ieu mah tapakur teh tolol kabeh ya Allah ya Rabbi ulayana naon di jero hate turutan Kangjeng Nabi langit tadi eueuh aju aya aju eueuh de ulaya bumi kitu keneh mobil kitu keneh rugi amat atuh urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh mobil nu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang maot ditinggalkeun kumaha kan di jero hate sih rugi amat sih dah komo awewe mah nyangkeun be jero hate masyaallah rugi nu mantak lamun ulah yang nyangkeun di jero hate kawinna jeung nu hideung bebas engkeuna bebas sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan boga kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur moal aya nu daekeun emang kunaon kitu aing teu pati ku batur emang kunaon pendek aya di nyana hideung aya di nyana jobed aya di nyana aja si anakan ulah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolong teh budak aduh urang wayang atuh ya ninggalkeun terus nafsu keneh bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulah aya dunia anjahina dunia masa sih nu hina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia masyaallah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi tolol amat goblok amat kuari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain nu ieu ieu mah bangsana lamun geus itu hayu coba ge hina amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina eueuhkeun geura di jero hate hiji be Allah cak Allah Khadir sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing tuh nu keur aya di jero imah sorangan di kamar nyana ku ari keur tabdar datang si Hidir datangnya datang adi jero bae assalamualaikum salam saya kaget
panto ditutup, jendela ditutup, tapi aya bulan umpat. Tah, bedana ari wali Allah mah lantaran ka Allah teu lumpat, malah wau oh Khidir sasalamat. Tapi ketika orang lain ka Allah teu ngalamun dagang karung kieu bae. Kumaha jol we. Ha, Pendi. Oh, keluar jangan. Aya naon Pak? Juri. Eta lantaran nyanana keur ngalamun. Ya Allah. Masyaallah. Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae. Kumaha kanjeng Nabi Khidir bae? Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung. Terus diboro ku jelema-jelema. Beres aya nu sasalaman. Sanggeus aya nu sasalaman nanya, "Kenal gak sama itu tadi?" Yang mana yang tadi salaman? Iya enggak kenal. Sekarang kemana? Oh enggak, itu Khidir. Jadi dia sama Khidir sasalaman banget. Balik deui geus sakit ngan sasalaman doang. Mentek sing hade besi Haji Pendi ti peuting. Maksudnya keur sorangan Haji aya nu datang. Ha, ini Khidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Khidir tah. Pajar babaturanana berarti mantap nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah bagus. Boga mata teu dideulekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kafir bae nya mah. Walahum ma'anun yasma'una biha. Boga ceuli tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, teu pernah didengekeun kana pituah-pituah, teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama sima tadabburin wa ti'azin. Kalawan ngadenge tadabur jeung itiaz aing ngadengekeun babarengan ma ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun. Harita nu teh Kristen anu diutus ku Amerika nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkan jadi presiden Indonesia. Betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir. Ku hari babarengan jeung kiai jeung ustad. Eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah. Emang meureun endek dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam. Nauzubillah min. Tali nyana nyieun Perindo. Datangnya nak Serang disambut ku kiai, walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja. Awas ya kasing hade hileud eta sing hade hileud. Awas. Datang ka Keresek disambut, datang ka Pandeglang disambut, datang ka Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teh coba. Aju ngayakeun pangajiannya ngadengekeun si Haritanu. Ngadengekeun nyana. Tapi teu iman. Cak di dieu ge nu mantak dijelakeun sima tadabburin wa ti'azin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabbur jeung itian. Nyana memperhatikeun. Eta mah kan nyana mah lain memperhatikeun ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana. Hanya untuk dukungan-dukungan. Aneh di Indonesia teh aneh. Kita ulah milih awewe atut jadi. Ayo. Berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk. Ya. Woi, teu meunang ge cenah jadi imam salat ai imam negara matu teu naon. Masyaallah karim. Masyaallah karim. Baik-baik. Imam ngan sakadar nyaritakeun doang yang geus terjadi. Jadi deh ikan bupati cewek, jadi deh di dia bupati cewek wali kota. Nah, iya maka dia namanya selain awewe di kafir. Jakarta lamun jadi kafir, coba deh kumaha Ahok. Masa orang dipimpin ku kafir? Cina kafir gaya mah adil, ulah nyaritakeun kafir adil. Boro-boro adil jang urang, jang diri nage geus teu adil jeung teu jujur lantaran teu percaya ka Allah. Jelema nu teu percaya ka Allah eta lah jelema nu pangbolon-bolon.
artinya pasek-pasekna pang teu adil-adilna ulah ngajajakeun adil kunaon atuh sok sambarangan bae ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna Allah teh nyieun langit bumi urang percaya eta pangeran adil ketika Allah nyieun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil kunaon aju diadil-adil dijujur-jujur bakal dihijikeun gerakan ditu urang mah ulah kajenting urusan jeung elehna mah teh sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih mereka dua mun kafir ulah milih sakedeung di dunia mun dibere tuh tolol kan Allah moal kebel hirup di dunia kunaon diacak-acak ieu akidah urang kunaon diacak-acak Masya Allah karim urang kuari dibere ku kafir lantaran nyana deuk jaek jadi gubernur mungkin kuari mah mewah boga motor boga mobil boga imah bahkan dibere jabatan sabaraha kebal sia menikmati barang hina di dinya tapi eta akidah sia dijual ka dinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal sabaraha kebal sia menikmati mobil sabaraha kebal sia menikmati imah mewah sabaraha kebal sia dijamin sia alam dunia sia 10, 20, 30 tahun memewahan sia di akhirat celaka sia dikulum sia ji eta teh kurang memperhatikan tak kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia lamun hayang nyaho cak Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkeun jeung akhirat hayang nyaho maneh Muhammad bejakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis ongkos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai netes kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi bandingkeun jeung kemewahan akhirat sakicep maka jeung dijual akidah na'udzubillah min zalik wa min zalik mata kurang ge datang ke tayangan datang cewek-cewek mabur saya ka ditu aing tayang geus aing mah bener tadi itu bener pokona lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki rada deureus aing mah lalaki geus eta ge mun merek aing mun teu menteu sila sok jore tungtungna ya Allah ulah hiji be sebab urang bakal berhadapan jeung Allah kunaon kafir dipilih nah, iya orang cilaka jasa saeutik kemewahan dunia orang naik mobil Lexus baby band atau orang naik Ferrari oh indah jasa menang di mana sia hayu orang dahar restoran ganti restoran ganti restoran ganti restoran nang di mana eta sia hayo ieu imah sia gonta-ganti nang di mana sia eta menikmati salin ganti awewe menikmati nah saeutik hanya setetes ku kabehan sabaraha tahun saya menikmati dunia di akhirat bakal kumaha Masya Allah karim iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge ai ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara buat kiai acara sebesar-besarnya nih saya kasih modal terserah mau maulidan mau rajaban nih modalnya terserah mau hawalan apa mau pertemuan nih modalnya nyanana ge hadir ceramah kiai tapi kan lain si mata dapur tambah jangan nyana nyieun demi untuk nyana teu mikir ta otakna kiai Masya Allah karim dijual agama Quran karena dunia nu hina anu sakedeung di akhirat bakal dikumahakeun ji urang mah muludan kabehan imajana ditanggung ku salah saurang ditanggung ku salah saurang eta teu bagus eta kos kitu muludan urang kabehan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi deuk datang ka mana ieu mah urang muludan aya nu nanggung jawab cenah saurang lah salah eta kos kitu kabehan ya kula mah boga teh 1 juta ya kula mah boga 500 ya kula mah boga cucur doang ya kula mah boga aqua doang aju datang deui kula mah boga sugut doang ge ieu tah
Aya masalah geus. Eta nu loba naon eta nu terakhir teh. Termasuk eta ge sarua tah. Mulu dan truk rame reganya nama. Raja Bantilok. Ngomong lagi mah mere kabehan ceuk nya sanu ngadahar. Terus gitu nama. Bangkrut dunia. Okos nu bener tapi salah lu mantak, aya anu bener tapi salah sing ada sanajan ibadah ge aya nu bener tapi salah. Sanajan tutulung ge aya nu bener tapi salah, nu mantak sing ada kos nu bener tapi salah aya. Mana? Aya jelema boga tanaga aing ieu deuk tutulung ka batur sakjana teh boga tanaga, boga wawasan saha anu perlu ditulungan gue aing deuk ditulungan. Turun di mana ke jalan set aya nini culak cileuk kieu we kieu. Wah iya perlu bantuan berarti ya cak nyana langsung nini dicekel ini diseberangkan ku nyana stop mobil di stop hebat biasa nah beres datang geus di alhamdulillah cak nyana nih kula nang hese capek tadi nyebrang ka ditu cak nyana teh ya kunaon dikadiekeun deui. Tah eta tutulung teh nyaho lebah kos kitu bolon eta. Tinggal nini bae tadi ngageter-geter cenah kula. Aduh. Kayunya anak indit teh goblok teh coba. Eta kan nyusahkeun cak nini aing kudu nyebrang deui bae. Eta lulungan teh nyaho lebah eta kos kitu eta. Dulungan teh jauh lebah teh kos gitu. Loba urang itu tulung teh jauh lebah eta. Teu nepas. Masyaallah. Boga hate tapi teh dipahamkeun kana bener boga mata teh dideleukeun kana kakawasaan Allah. Boga ceuli teh didenyekeun kana ayat-ayat Allah. Nah, ulaika kal an'am. Jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi. Naon bedana teh jeung kebo bule. Geus eta kafir-kafir anu boga pabrik, boga kapal udara. Weuh, daharna ge isuk-isuk di Paris, sore-sore di Inggris. Wow, pahara jasa. Tapi nyana teh iman ka Allah, teh iman ka Kangjeng Rasulullah, teh iman ka kitab Al-Qur'anul Karim. Eta teh rendengkeun jeung kebo bule, adik kakak. Adik kakak eta jeung kebo bule. Kebobule, keboplen, embe. Rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta. Kakana embe nyana adina. Kakana tetep embe, berarti muliaan embe. Kakana embe nyana adina. Eueuh cenah embe jeung soang. Ya Allah. Urang mah mulia, urang mah iman ka Allah. Urang mah iman pas ka pangeran Allah. Di mana Allah? Ulah ngomong sia. Aing teh nyaho di mana nama. Ngan pokon mah Allah bae. Eta geus hebat teh kitu. Naon dalilna coba cenah aya Allah? Aya hulu sia gobong. Bacok sia ku aing. Hebat eta jelema. Ngomong sia ku calangap awas ieu. Allah sia. Agak lumpat. Urang sia lumpat. Po aing nanya pangeran, jeung nana dalil lah hulu aing bage dalil. Ngomong deh si aja aing can nyaho ka Allah. Teu jawara diajak ngomong mah beres atuh. Diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah. Antara aing mah ngajina ge mingguan. Aju aing mah ngaji jeung tukang sate. Sia nanyakeun Allah di mana? Hayang nyaho sia ku aing. Tolol meureunna. Hayakeun ngaji kaki uci. Ucina ge teu nyahoeun. Beres. Tah eta bener eta jelema teh kos kitu. Enggeus asa-asa. Nah, hari ieu gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, pinter aya di nyana. Nyaritakeun politik pangbisana, perekonomian pangjalana, budaya nyana nyahoeun. Hartana lain miliar tapi triliunan. Nu di luar negeri ambalaya tapi nyana ditutup mata hate. Nah, teu percaya ka Allah.
hatena teu dideleukeun henteu dibukakeun kana bener ceulina teu didengekeun kana bener kana ayat-ayat Allah matana kitu keneh ulaika kal an'am eta teh adik kakak jeung kebo bule beres geus mun aya si Teguan mana kakak lu tanya ke orang tanya mana kakak lu emang di mana kakak saya enggak punya kakak punya kapan lu tahu dalam Al-Quran ada kakak Ahok ada siapa kebo bule katanya ulaika kal an'am lainnya nabe kabehan kafir maksudnya ye dibahasakeun ku Gusti Allah ulaika kal an'am kafir teh percis kos kebo kos sapi kos raja kaya kos hewan ternak dina pada naon ieu fi adamil fiqhi wal basar wal istima' tidak teu paham teu leuleuh jeung teu ngadenge balhum Allah balik kafir leuh sasar tibatan kebo sapi nah emang kebo mah diciptakeun teh nya nama on teu boga akal nya nama diciptakeun ku Gusti Allah tatlubu manafi awat tahrubu min madariha kebo mah di mana-mana aya dahareun nya nama atuh ngarasa ieu aya mangpaatna di dahar ketika manehanana dak leumpang aya cai mundur nyawa nya kana mangpaat di madarat ketika aya seuneu nya lompat kebo sapi hujan lompat nya aya hujan bae aya banjir lompat nya aya banjir bae aya seuneu lompat nya aya jelema kunaon atuh ieu teh deureun neraka teu daek lompat balhum abong eta kafir teh neraka tapi teu lompat tarolah meureun kafir mah geus biang neraka ieu ki haji kemudian ngeridit bae eta teh seuneu teu lompat goblok gitu coba tolol teh coba ieu pugu ieu teh maling korupsi teh tapi teu lompat eta ke neraka balhum adol lamun aya pemerintah kemudian korupsi lurah korupsi camat korupsi bupati korupsi rendengkeun jeung kebo plan nah sia balhum adol sia teh leuwih bahaya kebo maling daunna doang jelema mah dicabut kabeh maling kebo mah maling dander ngan daunna doang kerebak datang bupati dicabut kabeh di meteran kuliahna kabeh set kabeh jeung sapara kanca-kancana kabeh parangsana tuh datang gubernur leuwih jahat deui datang menteri leuwih jahat deui nu jahat mun teu menteu datang calo jahat tah lamun aya calo teu bener rendengkeun jeung keboplen malah mah kena naik jeung keboplen kana balumpat sia ngaguling rindes sabak geus paningan ge beakeun kabeh geus lah ku jadal teh geus bawa ancul-anculan ke kebo aja liak kabeh dadana brek beres geus kawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun kunaon cenah diliak kebo saha calo emang atuh sedeng sabeda diliak ku adina atuh masalah balhum adall jelema teu pernah aya kadenge maling taneuh teu pernah aya kebo di kadenge kurang maling kayu tapi di Kalimantan kayu sabaraha hektar bea kabeh balhum adol tapi deuleu kumana di Sulawesi eta dijual pulau balhum adol eta deuleu kumana tuh kuari set jadi bea kabeh nang hasil saha eta balhum adol jelema nu ngajual can dibayar ku calo kabelah ditu balhum adol eta kebo mah paling ge daunna doang ge geus dihus-hus kakara ge karu hus anu ngahus-hus goblok kebo maling tolol ieu dangdut beak coba cabut si tolol teh coba dibawa ku ya ada jauh loba ieu urut kebo ieu bawa ka imahna saya menang dangder, daunan kok kebo tolol tak kebo. Ayo dibawa bae geus ku urang ka dieu. Belum habak tololan kebo ta tololan jana. Ka kebo ga tolol jana. Kebo ge yang serikan. Kebo. Sia wewean. Goblok sia wewean. Cepen sing ngalalewe kai. Kan teu ngomong bae ngan bahasanya na
tolol sia goblok sia aing mah daunna ge ku sia dihus-hus sia goblok eta emang goblok atuh sana jadi masjid ge goblok mah goblok bae di masjid dulur sadaya yuk urang bebarengan ye kenceleng ye urang kitu non jangan bangun masjid set beres DKM boga kunci horeng set dicokot kunyana cokot teta kebom mah tilok maling kenceng kebo liwat neule wai sok wae gandeng ngartieun kebo ngartieun dihusus hus aing maling teu naon teh dihus sia ta kenceleng dibawa ka mana DKM maling kenceleng duit masjid tolong teh coba ngomongna bangedan dulur sadaya yuk iraha deui cenah urang aduh mumpung hirup ayo urang naon kitu ngadaon sodako engke mah geus payah teu bisa beres daratang gede plak eueuh jelema buka tolol teh eta balhum adol eta rendengkeun jeung eneng tuh ya Allah ya Rabb ulaika humul ghafilun jelema nu pinter tapi pinter kabali nyarep daekeun hatana didelekeun kana bener boga mata teu didelekeun kana kakaosan Allah ceuli teu didelekeun kana piruk-piruk anu bener eta teh digambarkeun ku Gusti Allah okos raja kaya hewan ternak balhum adol bahkan leuwih sartibatan hewan leuwih jahat eta teh ulaika humul ghafilun eta lah jelema-jelema nu poho ka Allah poho kana kanikmatan akhirat majar teh kesenangan hanya di dunia kos komunis kesenangan hanya di dunia kos kapitalis urang mah lain kitu Allah boga kesenangan di akhiratkeun bae di dunia mah nyawa korbankeun jang sabilillah harta korbankeun jang sabilillah sakedeung di alam dunia urang boga kesenangan di akhirat mudah-mudahan urang kabehan dibere benta mata hati urang dibere benta mata urang dibere benta ceuli urang sehingga urang nyaho kana benar ngadenge kana ayat suci Al-Qur'anul Karim neuleuh kana kakawasaan Gusti Allah sehingga urang salamet di dunya wal akhirah wallahu a'lam bissawab.